mananya? Aing mah bararingung dah, mal mungkin aing kudu nuturkeun ini odah deui mah. Menang geus kekeprehan mumbungan. Si Is sugannya, si Is makan mainan lalakina tara balik, kerek ngilu ngendong 2 peuting 3 peuting mah. Menang-menang saminggu atau di si Is. Aya usinya jelemana. Aing ngedong di si Iis. Namun tatangganya rahun kumaha. Aing mah buat aing rek kemanakeun. Coba si Bella mah sungut kos kitu. Aing mah pocai jadi yang minum. Dapat boga duit. Kudu kumaha sih teh. Bararing. Nasib kenapa jadi begini sih pusing aing kudu ke mana ya teh ieu kebon haji kebon teh diurus mene balatak lamun loba duit mah ku aing dibeli teh kebon da nyeun imah di dieu tah di lu petak ke moal teh gede lain teu boga duit aing mah loba kan aing mah sieun masang nu kitu teh sieun aing mah lain kalau banting duit lain aing mah sieun dah goblok banget pokona gede ih sawana sih kemarin masih serius itu apa lu cenah di dieu teh aya nu paling ngajuru dah untung aing teh kanyahoan kuno burung mun kanyahoan kuno burung pasti salembur ieu rame karaeun aing dijungjurigan wayah kieu dah ngobrol sama Is masih aing jadi nyari wati kebon eta dijungjurigan cenah aku jam 10 ini teh Bella mau nya ngara jurig mah teh hidang rek barang rek beuteung rek subuh sia teh panasan atuh jelema ge panas ya ulah liwat ka dinya asieun aing baheula kan cek mah oda aing nu pae oge di dinya heeh antara kayak lewat ka dinya gua enak balik ih bener tuh nya si Bella teh mau jalan dinya aja dia we sieun aing sarua Is araya awak pantau nama dikunci geuning ka mana jelemana nya apa keur ngaladuk kitu ka si Bella areueuh da aing kuring beuteung di ge yang ngadon dahar dar teh Is tas di mana tas ulin nelan batu ini ngilu ngendongnya eta mana mau koper orang diusir dinu boga kontrakan urang ngilu ngendongnya nya balik kok ka Indonesia kurang ka balikna ulahon sia bener ngendong 2 peuting atuh teh Iis duit henteu sia di dieu tah naon nya urang pura-pura ngumbah piring atuh ngumbahan naon ngumbahan cangcut atuh di dieu lain aing ngeripu anak 2 ieu katambah sia deh sembah atuh urang ngilu ngendongnya sakedeungnya bapaknya nya geus urang ngarek istirahat indung mana nyahun teh teu mana keluar we urang sareng wae loyen jalan mana aing jabane eta jalan hiji-hijina peuting lamun hayang bat nyamuk hayang modal kunaon gegerendeng wae kurang resiko nain eta jalan ieu nya resiko orang mah loba waji jalan dinya tadi liwat borang-borang aya nu nyungsirikeun piraku nya cek mah urang mah cenah baheula di dinya aya nu paeh ngajuru teh ya meta sieun baji lah jalan dinya sia kasambet sia urang teh ayeuna mah geus sieun sing puring ka geus anak balik eta budak bawa aing sieun kadinya ai balanjain naon ge rek jalan gede we eta kumaha ceritana si bisa urang tuh mayar kontrakan urang kan masna geus beak kan aing ngomong ti keur iya mas teh mendingan kene dijual pake ngarehab imam meuneun naon ya ini mah geus beak geus terlambat yeuh ulah bebeja ka sasanya urang ngendong di dieu komo bebeja ka si Bella atau ka Maoda nyampe ka nyahoan ngaranna salembur nya salembur kan maneh mah jauh di Tungtung itu kan di Kale udah bebeja ka Maoda emang sia moal balik-balik ka Maoda moal urang arek neangan pagawean sugan untuk sementara mah urang ngendong lah nya iya
ngendong kajen nya eta kan kamar nang aya hiji aing teh ke lamun aya salaki aing balik sia tau hees di dinya nya nya geus mun aya salakina balik urang sare di kamar teh is di luar we kumaha di tengah imah maneh ge di dieu tah di pertengahan nya jangan ada urang ya di baturan kulo barungit moro geus sementara mah bareng we di kamar ke mun salaki aing balik ke piraku rek tiluan oh nya salah ngeupan deui sia mah bisa banget aja moal atuh da geulisan teh is ya ayeuna tuh gosokan aing mah Pak mangga gosok teh nya nu kakarak oge nepi hongke we nya sia beureun hayang dahar ke sore nya hongke atuh urang capek ke kan jauh di parung ka dieu ya teh sok sare we heula ka ditu urang yang sarenya heeh nah di mana sih di kamar di mana bentar sudah lain nama ya isukan teh panggari ulah lah hujan atuh hujan ayeuna keke isukan teh banjir henteu tandur deui Pak Mak, kunaon ge gerendeng wae, Mak? Bu Haji oh iya ayeuna keur penter kayan teh sore teh ulah hujan Oh, panas gitu. banget, Mak. Ya lain lamun ayeuna hujan ke isukan mau tandur meureunna Oh, ya bala lanji Eta bibit menang uing eta kaditu ditandur kencan. nya buku ence da banjir kan Bu Haji Oh, nyamannya. udah kamari apal sorangan hujan di kota brag-brag Kete gede saware teh sia, Mak. oh mantap oge mudah-mudahan poe ieu teh hujan ambe isukan teh raat isukan teh pan tandur langsung tapi geus ieu bibit geus Geus, Mak. Geus kali nandurkeun ditunda di sawah. ya mar ka Mang Nerman heula sugan Arek naon sih, Mak? menta Oh. Ya, Uing pan aya kene, Mak. engke lah di Bu Haji mah nya engke lah ieu di Mang Nerman ge mah mah dibuatan geus loba ari Iya, di Mak. cokot teh heula Ngomong-ngomong tadi urang amplop jeung si Bella sia Mak keur lompatan we bari gegerandang. terus Eta cenah dipegat jurig di ditu teh di Ronggo Sawi teh berang-berang. piraku teh borang-borang aya jurig Nyao apa si Bella anu berangan nyao hayam nya kokorosakan nya mah nya. emang di mana gitu Eta teh di kebon awi teh ih. di kebun awi Heeh. apal tuh Bu Haji keur aya nu ngajuru di dinya teh pae Hanya pugu kurang apal. juga nama diririwaan meureun si Bella Heeh, anu kitu masuk jail teh nya mah nya. ya heueuh Heeh. Yeuh, ngomong-ngomong ngopi can. can ieu mah rek aditu langsung arek minta duit teh lah ka Mang Oh, Nerman. sugan ku Mang Nerman ge bere kopi. Kele lah di Bu Haji mah nya Oh, tadina besing ngarek kopi hayu ka imah bareng. aya kopi mah Bu Haji kamari menang meser ayeuna mah alhamdulillah emak aya wae kitu duit Loba teh duit coba ya. ih di Bu Haji pan aya kene emak ih mah di pos ieu tapi lumayan sih daripada di Mama Oda ini mah ngeunahun lagi istirahat lah aduh mogok banget hayang nginum Teis naon sih nu ngendong teh meni ampun naon ya hayang nginum hayang nginum karek nyokot sia teh nyatanya buruan cokot kan heuh kedang buru aduh mana lila lah teh nyawa jelema keur haus meureun diam ya Teis urang hayang nginum banget yang keng kade mah lo kitu mana mah naon sih yang itu meni manja banget aing ge loba kahulaeun tuh anak aing nggak sering mereka sare lah boga kipas tuh sih aya tuh AC ayo AC emang di mana di hotel di situ ya Jadrek nih AC AC kipas orang hayang sare kadia rada minggir tak enggak pantona tutupan kadi tuh orang ngarek sare halek istirahat kayak nggak sare udahnya udah aku modar ya bisa sih arek saumur-umur Tupan, hewe kaendongan kudu burung kos gitu najis dah pokoknya kieu mah Aja ya, amplop ting sieu mulai berek itu sudi teuy pokoknya kieu ya Bu Haji nya lamun jelema balangsak asal kudu daek capek ge loba duit Bu tah Haji kitu mah. nyaho Lancar paribasana ulah berat bujur nya mah nya. nyaho Heeh. Leungeunna kudu hampang. Hampang sok cupat copet naon sih mak? ulah Nyaho apa rolo? teu nyaraho Bu Heeh. Haji mah heeh Iya ngomong-ngomong we rek ya nya. ayo Bu Haji Panas heeh Teu mau payung teu naon. Tah ieu nya mah ayo nya. Bu Haji ayo
Bukan sare teh kos bago. Ya. Itu dikunci gini. Ya. Ya. Mana mau udang? Mana mau udang? Jam berapa sih? Jam 3 tuh kadang dege asar. Oh, jam 3 orang tunduk kene ah. Oh, tunggu kena siang ngejonek iraha ya. Iya. Hah? Ih, siapa kos gitu lu mah hanjakal ngijinan siang endong di dia. Arek naon sih? Yang ngejo itu gosokeun aing loba cak mana cenah. Emang orang pembantu ke sukandai ah. Oh, eta. Ya. Aing guyur nya ya. Ulah. Ya, boga softtek teh sih urang kedatang bulan. Itu aing teboga. Beak. Mau lihat tuh kali tuh. Nyenna mau di mana nah? Ipang malikeun atuh teh. Urang duitna sakalian balikeun nya ulah teh ih bager da. Gantian ya. Heeh nya. Tapi ulah SD ya. Moal SD moal. Paranan tuh seuseut aing can anggeus. Oke di sisihan. Aing ka warung. Ayo we ngaganggu we batu tunduk. Oh. Ada ngiuhan heula mani kuatan panas kieu alhamdulillah. Jadi mah isukan teh tandur boga duit deui pan. Aduh. Penter atuh geus penter. Naik ka sawah. Gerak ka sawah kudu dia hujan deui sia. Jabeuna ieu mah cibledug. Sararian ku ge. Balik ya lamun hujan teh balik, lamun teduh balik udah cicing mah di sawah. Oh, balik eta ge aing sieun. Ini diririwaan di dinya. Diriwan. Kebon awi. Eta geus diririwaan di wae. Sieun iis. Puting hayang modal meuli obat nyamuk ka mana coba aing. Heuh aing ge kadinya modal. Di mana sia diririwaan? Anu cek mah udah baheula anu paeng ngajuru teh Oh, ya. kitu mah bener kitu mah. Citasi. Emang heueuh sih. Citasi cenah aya Aing baheula. teh nyaho. Nyaing Jadi cek mah aing mah can pernah diririwaan. Can pernah aing ge. Tadi mah Kita sih ulah ngagosip we teh jadi we diririwaan. Iis saya mah hayang modal jalan mana iis? Plastikan we. Mereka itu gak mau dah ya. Amin. Ya, Mak. Mereka mana geus dangcan? Enggak sih mah arek ieu arek nyokot duit. Iis mereka mana? Aing ieu tas meuli softtek si Iem. Hah? Emang Nu aing jadi inget si Iem. Oh, sih mau kadi geuning, Mak. Ternyata teh mah geus teu nguruskeun Makan pernah mah. Anak teh. Oh, ya gitu-gitu oge nya mah ada anak sorangan. Nya emang ada tuh jelema bedegong ka aing. Nya keur bae da bedegong yang geus watakna bedegong. Bedegong anak emak. Tah, eta anak emak. Biasana mah aya anak teh fotokopian Ya, indung. Iis pan baheula cenah keur mah udah lega sawahna kene jeung mangkas mah si Iem teh dimanja banget. Emang mah baheula lega sama-sama. Beunghar aing baheula mah. Ka mana sih? Nya eta salakina katipu ku awewe anu kadua. Hah, jadi ente jeung itu. Aku nyandung. Tek nyandung cenah cek mau ada teh jadi nuntutna mah beak we ku itu di ere. Ngomong panggelisna wae di. Dicandung anggar. Tapi geuningan Tapi teu jadi dicandung. Oh, terjadi. Bunga itu nah Beak apa salah? beak itu ku awewe nu itu. Ya, geus ayeuna mah mahnya ulah sawana nya aisnya. Siapa nyaho wae deh hananya. Kan baheula mah udah ngomong wae geus ayeuna mah tos sarwana jeung si Iem karunya. Geus mah urang baliknya. Anak balik geus panas banget tuh kan bising hideung leuleumpangan we kieu teh. Agak sih. Aduh gawe tuh dah ge. Leuleumpangan jadi erek ku aing. Si hujan mah. Arek ka Mang Nerman. Iya aing daek di budak nu si Iem nya. Mana nu numpang we nu nitah we ka aing. Kudu diusir kudu mah teu beres. Si Is ka mana sih meni didapat ka warungna Tunggu manten jo. Iya. Ya, Meni didapat ka mana ka warungna sih? itu ge poin dibalikan sia Yang lain tunggu manten. Ngomong-ngomong ejo can sih puri boto. Apaan tadi aing dititah ka warung sia nya unteh. Yang ente orang kenyang nonton biasanya di mana? Iya sia titah tadi kieu wae. Ya oh. Ih sia mah mending terus itu mah ku aing diusir sia tong ngenong di dia. Ih, ulah tuh. Ku aing sia we. Ulah hambung. Tapi ngejo. Ya bisa tuh orang ejo yuk. Oh, Iya, orang ya. yang ayo si Besna. Aya lah. Kita nggak ganti hela softteknya. Heeh. Terus kabarnya kali itu ganti softtek. Alhamdulillah menang deui tupan duit. Can ke isu kan ibu haji bara duit tuh di ibu haji.
Ampun, dengan alhamdulillah rezeki emak. Jangan dikaleng ya, kedeng dikaleng. Tuh, dikaleng oke barha duit ya, duit emak. Tuh, mesti. Kemarin teh balanja beak barasi. 30.000, beak 35.000 meureun. Sisa goceng dikakalengkeun. Ya ayeuna dikakalengkeun deui, ayeuna balanja paling 20.000 we ah. Ayeuna mah kudu ngirit ah. Urang nabungkeun ayeuna mah. Tuh. Ada 1 2 3 35 jeung 50. 35 jeung 50 baraha sih? 30 50 jadi 80, jadi 80.000 alhamdulillah. Ieu saker balanjang ke sore ah. Ieu kakalengkeun. Tuh ari getol ka sawah mah ari getol usaha mah aya wae pan duit. Matak jadi jelema balangsak mah kudu daek capek. Usaha wae alhamdulillah pan. Ulah hujan atuh ulah hujan, isukan teh marek tandur deui. Lamun ayeuna hujan balalanjir. Mana mah sore wae hujanna. Moal tandur deui beureunan emak lamun ayeuna hujan deui mah da balalanjir. Angger aing keneh we nu titilep. Ah, si ieu mah teu bisa diandalkeun ah. Hayang di dia alabatan kos nu di hotel we, molor jeung molor we ah. Geus beres ah. Tapi rek ganti baju, coba bajuna di jero koper. Aya baju nya di dieu baju si Iis. Bajuna ge bara lutut kos kieu ah. Gusti, cangcut lagi lang layeman. Hi, embung ah. Rezeki mah emang gak kemana, guys. Ayo beas, paling dijual mun ojel mana. Tiis ka mananya. Dijual lumayan ya. Aya meureun 10 kilo mah ya. 10 kilo dikali, ayeuna teh harga beas teh mahal cenah. 10 kilo dikali 20.000. Bara duitnya. Nyawa deur, tapi lumayan ah. Urang ngomong wae, urang kengendong di dieu. Apa nih kamar urang? Ya, ge sarina bareng di dieu. Ah, urang kenendong. Iya beas mama urang. Ya, ieu pangajualkeun mama mah teh bogeun duit, Urang rek pangajualkeun. Ya urang ngadong nya mana sare di luarnya. Oh, kali itu ah. Ieu. Ayo wae. Untuk aing teh kanyahoan ah, mun aing kanyahoan arek mawa beas. Gawat. Mama, geuning teh ieu mah di kamar urang. Heeh, kengendong ulah ngomong kasanya maneh nya. Tapi bareng teh ieu. Ya geune karunya, napisa karunya manehna. Tunggu. Mau beas nya mah. Mau beas? Nu aya di kamar urang teh ya. Mau beas. Atuh kumaha lain dia? Ayeuna ka mana? Cenah teh dijual di titah mama. Dijual ke dahar naon maneh dijual. Ini kumaha sih eta aya ulena? Sieuna. Ya. Eta beas aya di mana? Apaan sih ngejo? Ngejo asak tuh ah. Nyalain urang mah rek napikeun, rek ditapikeun beusing aya kutuan Ya, mah beasna. dijual, meureun. Sembarangan ulah sok mitna, asal rek ngajual beas sih. Cek dahar naon 2 poe di dieu. Ih, arek ditapikeun. Aing tidak ka dapur ku aing. Ya, itu tuh ditapikeun tuh, nyiruna ge aya di hareup. Kok nyawa sih ya beas. Mun teu nyawa ieu. Enggak sih, iya ya anak aing ka nyahoan. Sok mitna, fitnah lebih kejam dari pemerkosaan. Aing gulung yang itu tuh kumbar piring tuh. Ah. Oke. Tong. Action. Aing kusion aing mah. Salah. Action. Eta anu ngeno si ieu mah apa bakong sih nya, mun di kos kitu. Oke. Peter sugan ah ayeuna mah ieu. Isukan teh kari tandur pan, lumayan. Mak,
Kira baju Kurang baju di Iya nah katukangan tripodna, katukangan tripodna. Bel. Sok ayo katukangan heula. Iya nah kumaha